Iya kamarana iya. Terus si bos kemana? Si bos si Barli kemana? Kemana pan kita nanya, yang Malik nanya di. Dah kemananya? Padahal mah iya tadi orang iya mau nangis nyopet. Nah, ngena di storekeun bisa amaneh jalan mana? Atuh saha teh. Naon teh sih? Tuh. Pan kumaha rek setoran lagi eueuh bosna lagi. Da. Pengen sama orang tuan we tuh. Betul ah panas di dieu. Suke sugan kadara yeuh. Sugan eta ge. Heeh. Bisa tuh ayo. Ayo ah. Marodok ieu ah. Hidung. Madok atuh. Banyak talan di. Aduh nya. Ini diukur. Cing. Ah, langsung. Mana cenah? Vina kamarana we kieu biasana sok geus nalangkring. Si balik ieu saararane kieu. Si bos ka mana? Ulah. Yuk Lur, nya Lur. Yuk. Ah, rek naon ka dieu dia tong ganeng sok cicing heula. Cicing nya. Yuk Lur, sok tanya Lur. Yuk maneh? Maneh nu diuk mah. Ieu kalah ngotot di budak saruana. Sok diuk. Lur, keur di kumaha ya? Iya atuh Malik mah emang. Keur di kumaha ya budak? Ayeuna. Bae wae ka diku kumaha tanya heula we. Lo banyak kooperator maneh? Ah, lumayan mah teh. Nyantai Tuh orang ngap adog. Diajar mah ieu. Ulah kitu. Tepat Usaha, eueuh deui pagawean eueuh di eta. neangan, usaha, berdoa. Tuh cara si ieu dagang kaos. Jualan bebas asal nu halal. Ieu bener budak teh. Nah emang mun ngabegal teu halal gitu. Nya henteu beda di astagfirullah. Hese, saya geus kieu mah. Amarana gerak ieu teh. Kita isuk-isuk ka dieu di ayeuna areueuh. Gerak. Heueuh sok araraneh tinginan waktu setoran ngamuk gerak. Ayeuna aya. Jelemana. Cenah ka mana atuh? Teuing ciga jin wae jelema teh. Tuh kuat. Hampangan ngeulak ka itu aja. Waduh, cicing lah. Aslina ieu mah teu kuat. Empol lah sekuat tuh kan. Aduh, ya Allah. Ada itu kamu ka mana? Heuh kadinya karep langsung kabur. Moal kalau mun sok burukeun. Kenapa nggak getar? HP nggak getar? Si Barli angkat kaluhur. Oke, cing bener atuh. Tah, sok buru. Halo. Wow, Jamilah. Orang bantuan ieu disekap. Di mana maneh? Burukeun ka dieu kurang diserlokeun ieu aduh. Kurang disekap teu bisa balik. Kacau emang. Sok eta maneh di mana? Kurang diserlokeun ieu aduh. Siap, oke. Duh. Parah ieu. Kayaknya kudu kabur mah urang ieu. Si Barli di skap. Tapi si bos teh kunaon? Heueuh, si bosna eueuh kabur. Oh, terus ada kumaha? Ting kabur ting kumaha cenah da teu jelas ayeuna urang ini teh langsung. Geus disalok can. Tuh geus ieu di WA biar buru. Buru. Ayo. Masuk parkir buru kan. Buru ke parkir ya. Buru. Ngilu. Bener atuh, naik atuh buru. Curiga mah apa teh ya? Ting mana mah? Man beser wae nih tinggu naon itu? Aya preman beser, Coba nginum. pakai popok. Preman beser sih ieu mah. Coba nginum ieu mah. Gitu teh we orang make Popok kucing tong heureuy geura. Apaan beser? Kudu make popok. Kamaran aja barudak areueuh euy. Motor na araya ieu teh. Kamaran aja. Cuman lah di ah. Loba lumayan. Tuh tinggalikeun ya.
tukang kaos tingalikeun nya ke beungeutna goreng patut tapi di jalan yang benar halal. Emang gitu mengabegal teu halal gitu. Henteu aya maneh. Ah sarua keneh ci urang sarua naon mah. Itu maksudnya naon usaha apa? Ngabegal hayu naon wae teh ulah nu eta teh ngabegal ka batur gitu. Haram emang. Ngekeun tukang kaos. Mah. Urang mah resepna ngabegal urang cukup. Bener ieu mah. Ieu kala urang atrakan mas bisa aya senjata tajam. Wah, temuan naon ieu? Sok. Wah, warna naon wah. Atrakan bisa senjata tajam ya. Di naon beda. Wah, gitu. Oh, nah, Naon ieu? nah, menang ieu nya. Ieu mah mana kilo kamari ngajamret urang di pantai. Mana ngajamret oh. Tahu dari pisan Mana? Hah? Di jamret orang mana ya? Teuing pokona mah ibu-ibu panon rek kieu. Orang bikin lah. Silaka ieu mah. Gitu. Wah, gitu pamali. Astagfirullah. Urang selfie. Oh, siap. Aduh, selfie mah. Daya berdaya. Oh. Nges rusak kata kamerana bisa kebakar deh lah. Terbuka cetot gitu ge. Hei, Nunggu kemburu eta. dia bisa adan. Oh, adan Salah lah. Nah, nama sabab geus adan. Erek salat heula dua aja. Jagain. Sok. Nitipkeun. Ini Kan dijaga. Cina salat teh atuh diajak. orang sholat teh yuk. Geus salat mah. Orang mah tah sholat. Biasa urang karyawan we tuh urang arek salat rek nang masjid ning aya adan. Ada di tip ya. Oh, siap. Ada di sini. Kamu. Ayo, Besok sholat lah. yuk. Sholat buru. Antepkeun eta. Yuk. Daripada teh salat urang. Oh, siapa mana enak kumaha? Tadi orang kumana di pala minta duit. Enak orang minta duit. Mana duit? Teu boga duit, urang mah kosong. Iya ge ngarokok menanganyuk kemari. Duit orang kamari di kamana Kang? Tadi. Kopea atuh distorkeun kadunungan sok ngaco. Ah, kawani mana mah? Kenyaran awak Korea mah. Keur lobaan mana mah kawani full kersorangan eueuh kenyaran awak orang Korea mah. Asli keur nyari awak. Asli nah orang kamari pas wae. Kira aku preman nyari awak. Ada orang ge jelema atuh. Gimana Cina? Gua tadi di salongna kemana? Paraman eta. Tadi di salongna di mana? Tuh udah di dia bener. Gua ke HP-na. Tuh, nepi. Gua nu belakang. Itu nya. Urang nanya. Enak. Kayak ngayung boga. Hayu, Kemana? hayu kabur buru. Pokoknya hayu Jadi kumaha urang ieu? Bukan tetap tadi atuh. Buru, buru. Di kumaha urang ieu? Macem-macem sih wanianan nyulik babeteran orang. Paeh. Dek pingsan yang lain. Kumaha itu beres ya? Enggak beres. Ayo orang kabur lah. Ayo buru. Kabur geus disalametkeun ke batur. Ya, cara kabur. Yo, buru naik. Oh, atuh. Gila, ya dari ieu baru dakter. Makanya dia sabarap poe kan setor-setor ya ka dewek ya. Itu telepon ini. Diangkat wae. Itu baru dak. Iya. Si ieu Mas Hare di dieu.
maka jangan sare dina genah di diajak sholat ngomong tapi sare coba tuh kamana leungit lur si ieu mah nya aing kita kumuan teh kumaha aing budak teh. wah lur ieu mah cilaka tingali bareureum euy mah kuda kan coba sia kumaha hei kuda kan budak teh orang yang mana urang sila hei nah nya sudah Lah di mana yuk? wah Jadi cilaka geus teh apal alam dunya Ai. Kamana? Lu eta? Lu nih? apaan erek oge urang nu nanya ka mana Deui na tadi teh jeung bawatranana. Aya bawatranana. Urang ge dibikeun ari manehna teh kumaha dibikeun koyok urang di tengeulan. Tapi kaping sana ning dia. aduh kacau aing mah gitu iya tukang kawas mah nya eta mana mah kacau mah teh kunaon awak Alhamdulillah. dua naon bari jeung kikieuan ngomongnya nyeri gitu kayak orang bareng kata mah mau kudu bareng tau mah kumbah akan bae da teh apa akan bae meureun dicokot ku baturanna Heeh, bawatranana dibawa kana motor. teh dangoan sih ieu mah nya Lain ku masalah itu cilaka eta mun leupas mah. Kanu lain. wah aya bahan Bae urang mau barang eta budak yuk. barang lama bener di tongol lur yuk Urang teh. emang kudu cap kena ieu Ya bos, kenawan bos di dieu. di marana kada kurang dijagaan di dia teh wih hiji acan teh kayak pemasukan kumaha bisa berapa poe marane teh can setor ka urang sok ayeuna bos maneh ka mana bos maneh ayeuna ka mana kabur ka mana sok Teuing tak apa. ningali si oba si ieu hah mana ningali teh ayo mana beres di mana tuh Pan urang teh disekap. Aslina bos. apa jelmana apa tempatna Apa? ayo urang ini jeung urang Ayo. mana cuman di dia bisa aya nu nanaon mana ayeuna jeung urang ini tudang susul mana urang teh jelmana Ayo. urang babad lah kacau kieu Karunya nyerian bro. kalau ya nyeri ieu mah urang barang lu sok barang ka mana bare jurus Aji Pancasona Kuduaan apa gitu nyali. Beda tinggal heula sok sidik-sidik. oke sok ieu mah Oh iya mah bukan ilmu. sok mana tidinya orang ti dia sok ilmuna Siap. mana ka dieu urang ka dieu nya sok Sok. Salah. Astaga. mana beuteung jeung Cing ieu nagra ka tukang teh heula atuh. Ribut si ieu mah datang. Di dieu sama dieu. Jangan aing ubah sok anak ini. jurus Aji Pancasona Jalan mana tah? Karan. Di tadi. Sia nya. Sia. Aman emang sana. Naon eta? Apal teh ieu anak buah aing tah tadi nu ieu teh. Sia. Cicing heula ngobrol heula. Kalem. Jigana lur ieu mah jawarana ya. Mana saya jeung kabur? Yang ada teh betah orang geus apa wae mah. Teu bebas. Bebeja rek kabur teh. Si mah kabur teu bebeja. Kumaha urang we atuh? Ngomong rek kabur gitu. Naon maksudna si ieu jadi sekapu saria? Ah, mana beganya? Ye gedungna nya. Gedung mana? Mana? Ieu mah ku aing. Kacaunya. Malam ku aing nu kieu mah. Layan beres ke. Urang mah ajar bos lah. Cicing mana cicing? Kapaleun bro, aduh. Sok bro. Sok sia boga ilmu naon bijilkeun. Siap. Wanyangan ka aing. Teuing sok. Karasa ku sia. Karasan teu. Wanyangan sia neungeul anak wa aing. Sok kalau jurus. Karasa ku sia.
Sok siar ye doang. Rasanya kumaha eta? Bangun. Macam-macam kain. Jang kata jang. Jeri beun kunaon. Kacau ya. Cicing nu kieu mah ku aing. Dah kira apa tuh? Mana daek kembali teh? Mana duaan? Jik, hari ini dia mah urusan pribadi. Mana mah hari ini duaan? Jik, balikin rokok. Ya duit aja. Mau rokok. Nah, Jik. Sia lawan anak nita anak pola aing. Sia naonna? Bangun sia rumah asa boga ilmu. Nu hade, bae nita anak pola aing. Apa lu? Beli rokok, orang ngerokok di dia ke ngerokok sia nges ribut nges gelutnya capek yang kudu ngopi bener lah baru dah yang power F mang hiji mang tuhnya tuh kita mah yang power F sana nawar cepret aing izin lo urusan kalem sok lewat sok gede oh semangat masih semangat ya mah aing geus naon bijilkeun kabeh aing dilawang sampai setengah heula we. Setengah we tuh tong kabeh, Bro. Sok setengahna yang apal. Siap. Terus. Please. Oh, lah. Jangan ini enggak geus kuat. Nyang, sok tong lek. Sok aing mah nanya heula ayeuna. Ngawaan lah. Sok. Kuat semangat, kuat baik. Oh, serah sok. Siap. Didinya loba ngomong. Jeri, eleh mana mah? Jeri, sia mah. Ayo, sia mah. Eleh, orang nyeri. Rasa teh lumayan. Wani kana di dinya. Wani. Sok aya mah nanya, urang mah rek dieukeun we, rek dipermudahkeun we. Rek gelut rek adu ilmu sok. Mana gitu tapi eleh ka urang teh sia mah gitu. Bantuan leh sok siap lah gelut deui oh oke cicing sok siap sia mah kau kacau rek ngajuarkeun jurus ka kikiran we sok dijieulkeun model kumaha cicing sok sia dieu ieu jelema na ge lu tadi saking emosi semangat aneh sorry kurang ajar ya engke heula pan aing teh kerek-kerek kasang bisik mah kuda-kuda cicing. Wow, buru. Siap. Heula. Siap madu ilmu lo. Jurus rengkang kurung. Buru. Ih, gila cepat. Set. Anjing. Ya, aing can siap-siap. Oh, can siap-siap cenah siapkeun. Licik sia mah bantuan. Bantuan lah. Can siap-siap cenah lu. Kalau. Oh, aing geus siap cenah mah. Aing urang sih. Salah. Ieu ka dieu. Teu ka bali. Siap cenah mah. Sok. Sok di dieu teh kamu. 1 2 3. Oh. Karasa 2 bulan tak ku aing. Rumah itu. Coba rumah kamu. Ah. Kuy halabinya. Heula. Aing rek ngomong ka marane. Ngomong sah kira-kira anak maneh erek nyekap buat anak buah aing, babaturan aing. Ku aing sia beak. Beak itu. Capek Kang sirah-sirah yuk. Dieu geula. Kurang ngobrol capek banget mah. Di dia genah atuh. Nu saya nama akang balik. Abi mah bade istirahat lah. Bade mulihkeun awak. Ngajak ngopi di dieu naon ngajak istirahat di dieu ya maneh. Buat. Hah, boga rumah sakit ge pantes.